Mengapa tiada peluang lagi? Aku sangka naon? Cakang cau pantesan sih goblok ieu teh saha cenah nu micen cau. kunaon teh kunaon hidang atuh. Lain ieu sahanya anu micen cai cau ku teu mikir. Leueur pan eta jadi labuh. Teuing atuh saha atuh eta? Mikir pisan kaleuweung ka ditukeun tuh ka kebonkeun. Oh atuh ulah nyarekan ka abdi adu ka saha? Bangun maneh boa. Make bangun maneh sia teh mah make bangun maneh nya bae jelema teh nu liwat teh pan ieu teh jalan. Lain ku teu mikirna pan di jalan. Abdi nggak mam cau teh ayeuna. Teu ari aya nama bisi kitu tadi kitu maksudnya nggak mam cau. Soalna pan jelema mah moal aya urutna kitu ngadahar. Peureunana ari ngadahar cau mah. Tanyakan kieu. Naon Kang seserian? Teu lah yang seuri ningali teh labu. Bangun maneh ieu mah. Makan maneh iraha atuh sayang makan cau sembarangan di jalan begitu. Ngakus ya. Oge meureunnan. Oh, kok jadi Ning bieu maneh seserian. wah yang seuri ku labuhna geblog cenah. Lah, Jadi badag mah nya mun labuh mah ka abdi ka dieu tah teh euy sok atuh gebis ka dieu. Teu mikir sepung aneh mun Goblok sugan. Manusia teh teu beunang diheureyan. Rasakeun sia ku aing. Kubat sia. maneh siapa sih curiga aing mah banget gitu mah. Soalna maneh mah tareng ngaku geus ngadaang naon oge beureum. Naon sia seserian? Aneh, meureun sia mikir sia teh balik deui. Heeh, da maneh yang serikeun nyaho maneh siapa sih? Aing mah yang seuri Aing mah diduruk meureun sia bohong. Syok. Syok. Tuh ngaku sia kos nu heueuh kehen teh. Tangkal jeruk teh garing aing mah. Tipus-tipus tangkal jeruk teh garing. Wah, aing geus garing kieu mah. Naon deui batu jadi suluh. Kalah modar tangkal jeruk teh ya. Aduh. Anjir teh. Aduh, kaya. Wah, nu kieu patut geuninganan. Aduh, galau. Aing mah ampun, aduh. Pawai ampun, aing mah teh. Yang kayak suluh ngait gitu deh. Saat itu aing ngelacang kudu. Cita teh euy kesempetan ieu mah euy. Aduh. Tolong. Duh. Saha eta tolong. Aduh. Ka dieu euy nyamperkeun euy. Aduh. Naon ka? Aduh, muka kita bangun teh nu macok teh euy. Aduh, Teh keur maha tuh? aduh. Ieu tuh bisa numpang teh tulungan. Oh, hayu atuh. Aduh, tulungan. Kurang cana ka uwi. Aduh, tulungan. Kurang uwi. Nya, aduh. Kumaha tuh? Eta teh keur naon? Ngada macam kudu ka ganong. Aduh, kumaha tuh teh euy? Kumaha atuh nya? Diganong atuh kadugi da akang mah geung. Dihoyong mah diganong teh. Geung atuh da diganong kudu kumaha. Aduh, kumaha tuh sangkeo atuh teh? Tulungan teh lah. Aduh, nyeri aduh. Sakeun ning akang mah. Aduh. Ayo bodoh. Aduh, tunggu ayo. Berat tinggal datang. Udah tikai ta sirah ka dinya teh. Aduh, dorek sakeun pisan. Nah, naon atuh kitu kan pisan tuh. Aduh, tulungan. Ayo buru Kang. Sudah tahu lu tah. Teu ngaganong. Mu aing anu ganong. Kang buru Kang. Ade. Ya siaga. Aduh, ampun. Gusrak gasrek atuh eta coba ngejendong. Gusrak kumaha? Masuk buru. Naon ieu siapa bangun waduh ningalan. Waduh, naon cokorna. Kita naon eta suku? Ka dieu teh. Ai maneh kunaon dablok sekeun. Hayu sia. Kalau ku aing di bayi pe. Tulungan sia. Beuh saha kagok teh lah. Urang teh dibayar urang.
syut. Aduh sate nyok. Ih, goblok teh naon sia teh. Asar sia. Udah bohong sia. Naon teh urang banyak. Nah, ini teh naon dipacok orai. Teuing kunaon aduh. Ai, sia kitu teh sopan ya. Sopan sia. Aduh eta teh janda. Udah lama aku mau dong. Jelema goblok urang disampeurkeun sobat teh. Heeh. Aduh, bagus sekali ini. Hei. Wik 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 wik. Hai. Siapa disampeurkeun teh? Tidak baceo. Kita teh manuk sih. Ngagaran pun kitu bangun manuk mah. Manuk kitu mah. Kang? Hah? Naon? Ieu manuk saha? Kuleung aya manuk meuli alus kieu nu saha? Nu mi HP nu babaturan Akang. Oh, ih alusnya Kang. Alus atuh. Sabaraha duitnya? Teuing teh pati apal dia nami HP cenah urang Paul arek. murag atuh eserkeun kieu. Urang arek ka ieu cenah arek ka mana aman nih ngomongna teh. Kumaha gitu? Ini saha? Kitu lain Kang. Naon? Mana duit yang meuli beas teh? Alus apa manuk? Apa arek ka warung ayeuna? Yang Karek beres? mau dibeas. Heeh, meuli beas jeung Oh saha? iya. Lu ke mananya? Aduh, aing eueuh. Mangkilang 350.000. Mana make kudu eueuh. Teuing teh. Aduh. Kamana tuh? Ah, pirakupan dipesakana ge lain di dinya di dieu. Nu diseletingkeun tadi tuh di teh. dieu ge eueuh. Tadi teh nempo ning cek abi teh Kang nih HP heeh cenah diseletingkeun pirakuna kudu eueuh we diseletingkeun mah. Eueuh teh euy kamana? Nah. Ku aing mah. Kan? Naon? Naon? Ieu saha eta? Anu si Urma Susul sia ka imahna. Bener henteu na. mi HP. Mana duit atuh? Nyata leungit boga Biar ku leungit pan disepesakana ge di seletingan. Tadi teh. Dibelikeun kana manuk sia ngaku sia sok. Nah kumaha ayeuna meuli beas? Didengeun sangu ari akang kunaon nya dokter apa? Make kuna. Jujur nah Ari ngaku. leungit duit teh. Ada piraku manuk matur ngajada Mi umur. HP manehna rek ka. Bohong ah. Akang Oke, masuk bohong. bohong wae. Sia burukeun ngaku. Mana duit? Kumaha tuh ayeuna sia teh teu goblok jeung meuli beas. Mau ada ang atuh akang sia teh. Tidak leungit kudu kumaha? Aing kudu kumaha? Kumaha weng minta ka inung maneh. Inung maneh ka itu minta. Eta manusia rumah. Bohong sia siruman kuman. Si rumah. Oh sia. Memang seuri kok ngamak tapi seuri heran aing mah. Tanyakeun ayeuna sia ka imahna sia. Sok jujur. Hah, anu si rumah mi HP. Jujur ngomong. Da duit mah leungit. Pira ku leungit kos budak leutik kudu leungit pesakana ge di dieu ieu teh. Burung ngaku. Ngaku atuh. Beda Da arek ngaku ge kumaha da ai lain mah. bohong. Ini masuk maksa nu teu boga dosa. Ka si rumah heula aing rasakeun sia. Aing mah we. Da eta si Kedru mah beur nawarkeun manuk ka aing puh aing teu kabita. Bahaya kieu aing kudu buru-buru dijual deui mah we. Kang sia rasakeun, dicek si rumah mah dibeli sia. Yang balanya eta teh. Bawa eta sia. Kemana-mana. Pemajikan teh dasar keuceudan. Pan eta cai dipake bisnis ku aing teh. Eta teh memang menang meuli 3,5 tapi pan dijual mah 1 juta ge laku. Dasar jelema pemikiranna kurang, jelema bodoh nu kitu teh. Teu nyaho bisnis nu kitu teh. Akan, beri itu sia dibeli manuk teh ka si rumah. Kieu dengikeun sia teh. Ari lalaki mah dengikeun sia teh kieu tah lalaki mah. Ieu teh menang meuli teh 350.000. Heeh, jang meuli beas. Pan nu kieu teh bisa dijual 1.500.000 ge. Beunah atuh teh ngaku. Ayeuna keneh ge bisa cair. Aku ngabohong pisan. Lain ngabohong. Otak anu berjalan ai lalaki mah. 3,5 jadi 1.500.000 kan untungna sabaraha. Iraha laku na ieu teh. Oke jam 2. Ayeuna kumaha? Si Black rek dibeli ke si Black. Ayeuna Nyaho nyangu. teh si Black. Teuing ah teu nyaho ah. Ayeuna rek nyangu kumaha? Tungguan heula tika jam 2. Tong daang.
atuh tungguan. Mana yang duit gede mu. Heuh ditungguan kitu mah mapikeun deui ulah tong sok Jadi ngabohong. pikiran teh kudu main ayeuna mah zaman ayeuna mah keur werit kieu mah. Heueuh ngapikeun deui ulah sok ngabohong. Udah kan jadi deh duit tenang we atuh. Ari mane kepercayaan pisan ka salaki teh. Heuh ditungguan nyampe jam 2 awas rasakeun Tenang ke si Black ka dieu. Dibeli Heuh pan rek nyangu. ngomong nama 1.600.000. Syukur ai Tapi kitu mah. ditawar-tawar 1.500.000 ke ku akang dikeluarkeun ieu manuk tenang we. Rek ka warung heulang rek nganyuk heula beas. nganyuk heula we, Awas mah. ya lamun ieu. Lah, dijamin. Heuh. Kang. Kang. Ego kata si Black. Tawar manuk teh kurep pego aing menang meuli 3,5. Naon iseh? Kumaha Kang? Mah naon sia teh? Geus laku can. Kumaha dibeli can manuk teh? Aya ka dia si Black teh tadi. Oh, atuh buru. Duitna Manuk mah ge itu aya keneh. jadi henteu. Jadi daekeun. Heeh, syukur mah teh heueuh mana duitna. Kurang nawar pego. Ai pego mah tuh rugi lain untung. Bisnis nahaun, bisnis waduk ai kitu mah. Si Blackna cenah teu boga duit. Aya hiji deui si ieu. Si Oga nawarna 2 juta. Lah aing teu percaya pi engkeun deui ulah benang ka ti buku batur atuh Kang. Sia teh cing mikir atuh. Sia teh cing mikir. Duit nu aya dipake bisnisna kan lamun balik bisnis waduk. Poe deui itu isukan laku 2 juta ge tah manuk. 2 juta paling gede 150 mojang nahaun atuh rugi Akang. Rugi. Posing yang harapan salaki kitu bisnis lu kabegeug dasar duit nu aya dipake teu cereg.